Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urangnya bade ngalabeunteur kalau bakal didoakeun guys cing hasil. Urang ke jualan ke sih nah hadi. Oke guys, gaskeun ayeuna urang nyari. Guys, ieu teh jalanannya rada pelosok. Soalnya mun telebet motor pisan guys. Hese. Cuman naon tanggal kapol Kieu kondisi lagi. Tapi guys tas nepi mah mantap guys. Tiis hawana ge tiis. Wah guys, ya buah ya nenong ya. Urang bageut teuing sebenarnya. Ukeun. Yo guys. Wah. Selebok guys. Ini renong guys. Mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim guys. Segar guys, amis tapi rada keset sekali. Wah, bisa ya mau untuk tengah. Tuh guys, tempo tuh. Pemandangannya sawah persawahan tiis guys. Mau jauh, mau eleh jeung di kota mah guys. Tuh sawah itu tuh si Amang itu tuh dipaculnya, ketalin orangnya nu batur. Tuh urang mah teu boga sawah. Kawanganna. Guys, tempo guys, jalan ekstensial power. Ulah nyamut teh jeung kolot ulah ka dieu ulah daek ka dieu. Yang urangnya ini power ya. Guys, urang OTW di ulah lagi. Guys, tempo Pak. Wahangan solokannya. Wah, solokan gitu tapi wahangan. Teu tipis, urang dek kukumah heula. Dek si beungeut. Guys, dia cai nanti bersih jernihnya mau naon? Oh, oke. Dia mau naonnya? Dingin sih kan cai nanti ya Allah. Dingin. Banget guys. Ya, crispy kan? Wah, udah pipi. Ternyata ge sajenis, tapi tengeuna ada dagingan. Bilang orang teh ditanggahakan cangkangna nya da tengeuna. Tadi pun crispy-keun puguh. Bentar Abi. Ala. Bukan, Cok. Di sebelah mana ya? Gebahkan, Kang. Di sebelah sungan, Jung. Iya, hanya kan aja. Oh. Biar panen yang sila itu boleh bikin ngeri kan bentar aja kemarananya itu lo apa kan ya cukup teh mana ke ya ada tuh guys tuh hasil euy kese lupa yang jika orang di pabrik dep kolektor linghas ayo guys tempo guys
Iya, berat lagi. Perasaan tuh. Yon gimana kalau? Guys, tunggu jalan kiri curang guys. Curangan kawangan agak nanya aja kan dia. Ya Allah, jangan guys. Itu teman kemari ah. A few moments later. Guys, orang teh tadi teh nyairnya tapi teuing orang teh tuh. Tuh. Jadi kawahangan kieu guys. Tempo tuh. Nu nyair lagi. Kameramen gitu ngahulang di ditu. Cara teka tempo guys. Oh, kameramen gitu ngahulang di ditu. Guys, ayeuna mah urang guyangnya, orang sejenak istirahat lah guys. Tuh guys. Kita ngajrut guys. Hah? Yuk. Kelat. China tis guys, mantap banget. Oh guys, pokoknya mah yang mah rekomendasi pisaunya jangan mararane anu untuk ngaprak. Oh ya China tis segar jalan aja nih. Kurang ke kadinya jauh, dia mah tempatnya jarang aya anu manggihan lah. Pokoknya mah terpencil pelosok. Mantap pisaunya. Guys, pokoknya mah yuk kasih nanya. Aya di Kampung Samangen. Desa Karangharja, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Tetap guys, kurang enak kantong nih guys. Guys, ya, kurang kabulusan guys. Pangking putih isna ya, ini tiris ya. Pokoknya mah guys, rekomendasi pisan lah ya mah. Soalnya segar gitu, jeung adem tempatnya. Ya pelosoknya gitu wajar we, tapi guys
Wah ele lah, dia nu air terjun di kota mah guys. Aduh guys, di review orang deh di kosannya. Tong hilap tuh kona mah. Like, share, subscribe nya. Emer rame kan guys. Ulah hilap datang ka dieu nya. Gampang ke taruh saya ke orang dia pasti terangan. Guys, next time guys.